illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah manuk tawus tewa wa tayrun kitabnya lifa wa bizahidin nafsi wal khulaya wal khuyala wan ijab biraisi hijiman kan perwatakan nama api lempang nage hayang di darat bae embung dinu becek-becek sebab manuk berakbar rasa pamer wal khulaya jeung edeg wal ijabiraisi jeung manehna mah boga kebanggaan buluna asal aya jelema bae ngajerebebeng asal aya jelema ngajerebebeng da nu kitu ngaranna ayam rak nembongkeun kahebatan pribadina bungkus teh dikit asal aya jelema kajen teuing loba jelema panas make jas bae eta merak nu kos kitu jadi boga bulu teh ditembong-tembongkeun boga motor hiji bae ge maninggeus jelema nyaho kabeh lantaran dipumar dipamer ilmu ngan boga amil jurumiyah bae ge nyin panglet menerima ceramah 24 jam online ilmu da saeutik eta garana nu kos itu merak dinembongkeun bulu jelema lamun lembong-lembongkeun bulu bae mah jauh kana ka sorga sebab ujub jeung riaya di manehanana nu mentak dipake anekdot ku para aulia Allah terutama Imam Jalaluddin Rumi ieu burung merak cek manuk merak aya hirup kikieuan bae saumurna berarti aya dina rugi batur mah bisa ngapa ka mana-mana ing mah ieu dihandap bae maka manuk merak kuari cicing di jero bahkan buluna dicabutan ku manehanana bulu menta dicabutan ka babaturan naon tuh aya merak cabutan buluna gundil jadi kuari bah geus gundil eueuh nu kudu dipamerkeun geus kulantaran cicing bae nu dipamerkeun mah akhirna cicing di tempatna eta manuk pada ngalayat nu sejenna lantaran merak teu pernah keluar di berbagai hutan-hutan jeung daerah lain bangsa manuk bae bangsa orai bangsa bangkong bangsa segala rupa ge ieu urang kaleungitan merak anu biasana pamer bae nama di jalan pamer bae di tempat-tempat anu terbuka tapi ayeuna mah eueuh ka mana merak eta teh kacaritakeun nyana keur lockdown dilalayan Masya Allah horeganan jelema ge kitu di mana loba pamer mah tu jelema teh di dinya sumber ria jeung ujubna bulu teh dipamer-pamerkeun boga dalil hiji ge pake muludan pake neangan berkat pohara komo aju daftar yang jadi mui kabla itu dah manggeus nyawa halal haram terus naik di partai make dalil
Golkar ge baheulakan didalilan ku Kiai teh lantaran nomor kahiji petilu nomor katiluna eta adalah PDI lu di tengahna Golkar pakai dalil khairul umur ausatuha tang bagusna perkara ieu adalah nu tengah awewe ge nu paling dipake ka resep tengahna ngadalil teh Kiai Golkar goblok mantak ajur-hajuran Kiai Golkar salah masangkeun dalil terus datang ke ayeuna ge ajur jelema nu nutur partai ajur remek inti-intian rarang sadar atus disian ngomong aing teu ngomong teu naon hayam merak kabladieun eta hayam merak teh cicing bae tepi di lalayat boga kaistimewaan tadi nama ngabanggakeun bulu teu pernah berpikir ka kaler ka kidul ayeuna mah barang eueuh nu dibanggakeun osok nempok ka luhur beuh itu panon poe tadina teu pernah neuleuh panon poe peuting nempok ka luhur beuh itu cahaya bulan masyaallah kabladieun sararopan hewan-hewan anu sejenna teu ngahormat ai baheula mah isin ku merak teh isin teh ku gindingna isin ku buluna sieun ku gindingna sieun ku buluna tapi ayeuna mah deudeuh aya merak teh geus teu boga bulu nu dibanggakeun tapi an dia teu pernah ngomong teu pernah nanaon nu sejen teh masyaallah ayeuna mah ngahormat ka aya merak kabladieuna aya merak pusing loba nu ngalayat loba nu daratang cak aya merak eueuh kebanggaan di diri aing tapi jelema dararatang bae pindah tempat ka nu leuwih sunyi ditareangan ku bangsana sageus kapanggih deui dijieun satu kasepuhan ieu lah aya merak eta jadi contoh kemudian jelema teh terjelan bae eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu lamun nembongkeun bulu mangan sakikituna bae mending mun asli komo lamun teu asli nah ketika geus menginstalasi diri cicing lockdown iya cicing entek iya ya lockdown teh sebenarnya mah jang ahli tasawuf mah atuh geus teu aneh ih pemerintah ngaekeun lockdown tinggalin zaman sia kami mah geus tibaheula lockdown cicing di imah biasana nyekel tasbih hiji dua ayo tah kitu jadi dicoba kurang tanpa aya perintah ti pemerintah kurang ngalockdown sorangan cabutan bulu urang salah pengertian endahannya nanya cabutan bulu jembut ya ngajina bari nundutan kan nya cak kiai ge cabutan cenah bulu kelek onam rada merenah ieu nu handap mending lamun lalaki mun awewe aduh masya Allah oke pamajikan Haji Pendi kamu ngaji Pendi tadi ngaji ditanya nyabutan bulu nyana ngadangkak pang nyabutankeun ka Haji Pendi teh oke deh aduh aing cek Haji Pendi dibere pagawean nu kieu ieu mah gajian dah iyalah manuk merak contoh seperti manuk merak mengisolasi diri lockdown jadi diagungkeun dimuliakeun santri ge lamun geus boga ilmu aja teu terjelan sakikituna bae tapi kudu ngalockdown sorang cicing urang kudu boga saung sorang
ulah campur jeung jelema tujuanana lain menghindar ti pamajikan besi ente ieu cenah di dieu bae betah-betah emang kunaon balik di haridang teu kaci tah pokos kitu teu kaci aya di Banten aya orang Banten aya adu cicing di leuweung barang selidik-selidik ja sok ka imah kula orenganan eta kabur ti pamajikanana nu kolotna ngocomang bae nu ngorana loba tuntutan akhirnya ya eta urang Banten ya bener serius ya serius ya cek ulah teh sugan teh uzah orenganan tong nyingkir teh pokos nah iyalah belajar coba urang ngaleungitkeun bulu-bulu nu aya di diri urang diperintah urang geus boga ilmu teh ulah dipamer-pameran nu sok dipamer-pamer mah tah masa kikituna bae model nyieun pamflet nomor kaduana modal ngayang-ngayakeun pasaran eta teh ngaranna keur nembongkeun bulu kolot bae lah mah tersebut teh kitu tapi kuari mah loba dalil kan ilmiah mengejar kumaha bae eta mah ngan sakikituna baheula mah bener-bener mengisolasi diri nyepi penting hese ngamanggihan kiai anu ti penting bal kapan kuari mah di jam sabaraha bae kapangi bahkan menerima jam berapa saja konsul loh daun gitu garanna teh online eta kos kitu teh kiai teh sebalah bae kapangi jeung kiai eta lah nyarana keur jabutan bulu dekayang nyaho ka jati diri urang teh bulu teh kudu dipiceunan heula satungtung urang encan ngarti encan paham ka diri urang sorangan atuh moal paham ka Allah lamun can paham ka pangeran atuh ibadah teh kakarak ibadah zahir unggul encan boga kanikmatan diparenta ku Kangjeng Nabi teh salat salat we puasa puasa we maca Quran maca Quran we lantaran urang can ngarti ka jati diri urang lamun can ngarti ka jati diri urang moal kapangi jeung pangeran jadi hayang kapangi jeung pangeran teh ya di diri urang sebab cek Kangjeng Nabi man aropa nafsa robah bulu cabutan heula ulah aya kebanggaan di diri urang bangga ku ilmu hijab bangga ku gagah hijab bangga ku turunan hijab bangga homo tamah model bangga ku balok panggul ku sia balok kita ke hijab bukan cabutan teh kebanggaan eta teh karak ngarti ka diri sorangan ngarti ka sejatina diri lamun geus ngarti ka sejatina diri urang ngobrol teh geus lain jeung jelema tapi jeung nurani engke ge aya bahasa-bahasa anu timbul sorangan ti Gusti Allah ka urang nyieuninaheun ibadah nikmat ibadah nu mantak diuk bae sapeuting tapi nikmat ya Allah kitulah ibadah kabelah dituda engke dibere ku Allah sen-sen tanda-tanda rambu-rambu ieu hejo ieu koneng ieu merah geus lamun geus dibere rambu-rambu kos kitu geus nikmat hirup teh da ieu lah ngiceunan bulu ya tuh ya teh hese teh kos gitu teh ini lain carita pice dan bulu-bulu urang ulah anu dibanggakeun mungkin nama ka ditu awak urang teh kapopohokeun sebab urang keur ka Maha Agung ieu
contoh hayam merak. Jadi hayam merak teh hayam manupang hebatna jeung pangginingna pangapitna panggilena sadunia moal aya anu ngabogaan warna-warna bulu kos hayam merak moal aya. Aju di luhurna ge aya kesempurnaan deui, aya kukuncungan nu mandak aya bahasa, aya berak kukuncungan untuk melengkapi. Eueuh cacat di hayam merak. Ketika teu dicabutan buluna moal nyaho ka panon poe moal nyaho ka bulan sebab ngajere bebengkeun be bulu. Tapi ketika dicabutan nyaho orang panon poe teh aya nu nyaangan jagat meureun aya nu nyieunna teh panon poe teh tuh kan peuting ningali bulan indah amat caangna bulan teh meureunna teu sacaang-caangna teh aya nu nyieun caang kapangi tah hayam merak saenggeusna eueuh buluan teu ngalirik ka bulu teu ngalirik ka sisi ka gigir nu ditinggali teh ieu alam teh ciptaan saha. Masya Allah. Datangkeun gara urang kadinya nu mantek lamun urang dagang atawa usaha aju boga rasa bahwa ieu hasil teh hasil urang dagang aju untung boga rasa ieu teh kauntungan teh nang urang bakal pelit kajen kumaha sebab perasaan urang tani sanggeusna dikelola ku urang pertanian bagus dijual ku urang teh jadilah duit sababaraton ieu teh hasil jerih payah urang asa nang urang bakal pelit. Tapi lamun urang dagang kemudian urang untung cek urang teh ieu untung teh ti Allah asal ge ti Allah digerakkeun awak aing ku Allah dibere untung nage ku Allah berarti teu di aku ieu teh nu Allah. Aya bangunan masjid kadinyakeun aya bangunan majelis kadinyakeun aya fakir miskin bikeun mun ditanya oh dibikeunan ih tidak ge ti Allah Allah mah masuki ke dibere deui ku Allah jalain nang aing nang Allah Allah masugi bikeun ka batur janu Allah ieu engke ge Allah mere deui keur ngaji mah bener iya bener giliran bae apruk-apruk kana ngandana haol 100.000 eta boga rasa nu urang boga rasa nu Allah asal ge ti Allah yes saya di kantong bener ya emang duit tadi lagi ti Allah aing mah lewat leungeun aing hungkul wari deuk haol beakeun kabeh 10.000 wadai aduh Masya Allah gari balik ngabonceng ka babaturan pan ngabonceng emang teu naik angkot henteu emang beakeun paling kabeh pake jang haol bara duit 10.000 cek naik motor teh goblok jabat tah iyalah urang ieu keur contoh hungkul keur contoh hungkul na ieu urang perasaan tah leungitkeun perasaan eta jadi jelema. Masya Allah urang ngaji gajina gedek di mobil bae nu mantap di mobil bae atuh aing ngisi lantaran aing mah pan jelema gede mah nyapruk-aprukan jeung jelema leutik ngajina di mobil ulah kasinggung si anu ngaji di mobilnya terus bae emang aing teh nyaho-nyaho aing ge wajah tel radio tuh keluar jangan tuh ulah keluar sia di jero bae isin sia sebab awakna gede ya haji deui lantaran garasa jelema gede embung campur tapi ilmu mah butuh hijab teh situ moal jadi jelema bener langsungna moal jadi kesayangan Allah sebab naon aya hijab antara dirina jeung sejen ka hijab kurasa aing mah pejabat sugih dokter jeung sajaban eta ngaleungitkeun kos kitu hese Hipodoli diondang lamun diondang kudu susah mah bebenya nage flu. Aduh tuh bisa hadis jangan keur flu.
kanu sugih mah pluge datang bae eta hijab. Aduh lain pudoli iyo pudoli nu seje ngan guru nama iya. Aduh Gusti Allah hijab ieu cerita hijab mah eta mah contoh doang kurang ka Allah teh ka hijab ku macam-macam mentak udang di peuting teh berat eta teh hijab ketika orang hudang barang deuleu jam 2 Masya Allah itu peuting teuing ya lamun urang haju mandi tahajud isuk meureun tunduh kebela jam 3 golepak deui hijab. Eta teh boga perasaan gitu teh aya di diri urang nu hijab ngahalangan. Masya Allah kan tas belangkeun hudang bentar ya jam 2 ya Allah ya Rabb dihudangkeun meureun ku Gusti Allah manan kitu gaeng kita tahajud awak aing nu Allah tunduh ge nu Allah burigas ge nu Allah kuat nu Allah urang jadi koski ge nu Allah ya Allah ya Rabb mal pati-pati abdi hudang jam 2 lamun lain dihudangkeun ku Gusti eta mah nu gandeng-gandeng nu ngarobrol tambah sabab doang jaloba jelema anu gandeng kagandengan ge teh hudang malah nutupan ceuli abdi mah ieu hudang gas abdi deuk pasrah ka Gusti Allah awak abdi nu Gusti dihudangkeun ku Gusti boga kuat Gusti minta abdi kekuatan ka Gusti nah beres insyaallah tunduk. Tama perwatakan sia tama urang rek urang tas belang sebabna hijab tunduh isuk urang tunduh eta isuk besi tunduh hijab mantap picenan bulu bakal ngeunaheun ibadah urang hirup di alam dunia teh fana rusak contohna rusak ulah jauh-jauh kendaraan urang nu tadina bagus ku hari 1 tahun 2 tahun jadi jorek bahkan geus masuk bengkel lagi geus aya 4 kali 5 kali na jameulina tadina kapan lain nu anyar nu bok-brok atuh ini mah bengkel deui nah si jago mogok masuk bengkel deui batu jago larinya nama jago mogok si jago mogok namanya ku berikan eta si sariri heran ieu mah nyararah obe ongko tah ieu belajar wicina cara manuk merak abeh bisa nempo ka panon poe lain sakadar nempo panon poe tapi nempo aya nu nyieun urang nempo panon poe da teh inget ka nu nyieunna nempo bulan-bulan we urang mah pake bobogohan kan ku urang aduh aya nu nyieunna tah eta nu mahalna ketika urang deuleu awewe jore ya Allah ya Rabb ieu teh ciptaan Gusti jore teh cak nafsu eueuh nu jore cak Gusti bas sebab untuk melengkapi wajah-wajah manusia cek nafsu urang aya nu jore nu dideuleu teh Gustina geus teu kadeuleu jorena ketika neuleuh urang Karawang ngagitek maha suci Gusti bisa eplok cendol gitu Gusti tolol sia mah nafsu kene bae ya dedeleuan urang mah dedeleuan nafsu geus ibadah lagi mah teu nafsu asal dedeleuan nafsu dedengan nafsu ibadahna pasti bernafsu asal ibadah ku nafsu capek mal ngeunah tapi lamun geus teu ku nafsu bakal gedaheun ibadah nu tadina maca Quran teh sain doang jokolut baheula ulah datangkan teu meunang sain acan atawa sajus beh kuari mah halang maca Quran berbet Masya Allah teu kadenge bismillahirrahmanirrahim balikeun cek pamajikan kacepetan halang cet dibaca henteu sih kak henteu balikeun Masya Allah karim contoh hayam merak
ulah dibagakeun ilmu urang, lamun dibagakeun ke masang bendera, lamun masang bendera bisa gadeukeutan ka pemerintah, selesai. Oh sin jabarwas, sin jabarsalam, alif jabarlamim, pasamu wassalamu, selesai. Asal kiai geus gadeukeutan pemerintah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Ilmu tinggal ilmu. Luanta kiai yayasan lain jore jadi kiai na kocoran dana nanti pemerintah. Aya satu kebanggaan di dirina, yo aing bisa ngabangun, yo aing bisa hijab. Keur carita hijab, masya Allah. Luanta kiai aya disebut kiai, sia ka aing mamang memang kiai atuh. Aing jadi kiai, batu nurutan sia mamang, palu sia ku aing. Eta karana nambahan bulu nu kos kitu. Teu bagus. Geus satu kiai ka mana? Tah kitu. Menang sataun kiai keneh bae atuh mama sih. Masya Allah. Aing sadakolot masih kiai keneh mama. Nukan. Terus kitu na tambah bulu hijab. Justru ulah urang lamun disebut kiai ka mana? Aing ulah kiai atuh buya. Siapa goblok berarti. Ulah kiai lah, mang haji ke naon bae lah aing mah ulah sebut kiai isin. Lamun di lembur keur dihormat mah ngariung asa jadi kiai beuh komo tukang ceramah. Dihormat gelas dage nu lain gelas bode lain leutik bode ong bode na gelas mbah na gelas datang ka hese nginum lagi kudu make hadam dia teu bisa diangkat ku sorangan eta kan leuwih teuing tapi bangga po aing jadi kiai kopi aya susu aya bae teh manis aya segala rupa kobo aqua bata mah akan ditawaran nanti bawa geus kiai teu aqua maka loba bangga urang teh rasa jadi kiai di riungan kos kitu giliran bae aya masalah kiai gua saya jelema jadi tolak bara tolak 3 aju kumaha aju nyanana ngahiji bae mah hayang balik deui bae diruju bae kudu ji keke masalahna kumaha nya cenah itu anu ngamenangkeun di mauk mah tolak 3 jadi tolak hiji. Kaheula aja asana ngadenge surah mah 3 mah baib. Tapi itu kiai-kiai jeung mu itu 3 dianggap hiji bae. Aing kamari mah aing asa jadi kiai. Tapi barang aya masalah. Duh, embung aing kiaikeun ieu. Kiai ieu nu maot aju anak eueuh nu maot teh ieu teh salakina pamajikan geus teu heula anakna eueuh mamangna eueuh wana eueuh hartana loba kumaha teh kiai hartana ji atuh bawa bae sih ka dieu siapa kiainya aing puyang jaketna ieu kabari bahasa jadi kiai aing bareng aya masalah hese tah jadi rarasaan jadi kiai teh lamun keur dihormat kira-kira anu nanya masalah mah masya Allah hes kiai ya kalau boga wudu aya jelema boga wudu aju hitut atuh batal nah ieu mah hitutna keluar bukur eta si batal teh nya nyaho nya jadi kita mun keluar bukur mah wallahu alam kiai blon sama kiai Beng seretan ngaranna teh mah. Tah, bulu belajar cara hayam merak satungtung bulu nempel di awak urang dipamerkeun ketika aya jelema dibanggakeun ku dirina lantaran ngarasa boga bulu moal maju-maju ibadah ka Allah. Sakikituna we. Sakikituna bah. Rugi orang hirupnya sakideung di alam dunia teh kabeungkeut ku urusan-urusan kos kali naudzubillah min dzalik
itu urusan bebengketan ada itu bebengketan jadi orang teh kabengket ku urusan anu rusak banding kabengket ku urusan bako nu rusak bakal ditinggalkeun geus ulah make kabengket sagala rupa urang teh kos di talian we di dunia teh kudunya henteu bisa urang teh ngaluncat tina urusan-urusan bengketan dunia rusak dari urang dikira ibadahna ka Gusti Allah nah hayang merak sakitu hebat dah bisa nyabutan bulu masa orang teu bisa cabutan ulah dibangga-banggakeun Gusti karat ibadah minahin gara maca sholawat nikmat maca zikir geunaheun maca Quran nikmat salat geunaheun nikmat nyaritakeun ngeunah salat teh puyeng aing mah kiai cenah nyebutna ngeunaheun salat yang perlu pegel jai mah ih tuh eta teh jawab urusan anak aya nikmat zahir mata irung ceuli denge nikmat zahir aya nikmat ruhani mah eta tah nyambung jeung munyeuna eleh nikmat zahir mah ku nikmat ruhani mah beak kabeh masyaallah nikmat zahir mah kudu aya kesenangan zahir nikmat ruhani mah di mana bae di nu loba jelema keur sorangan penting berang ruhani balik ka nunyeuna masyaallah nikmat teu ngahiding keur kumaha ieu kebanggaan picelan hendak mal bisa ta pejabat mah tapi urang mah ieu jelema susah bisa pejabat mah ngalingitkeun bulu-bulu jabatan bulu tahta bulu-bulu kebanggaannya hese keur ngajabat rasa aing aya bae pan aing teh ketua pan aing teh kepala pan aing teh mun jenderal pan aing teh jenderal aya bae eta hijab aya jelema nu susah naon nu dibanggakeunana nu mantak cak Kangjeng Nabi pangjeleba pangbloon-bloona susah tapi teu ngaku susah eta bloon da mah geus sarua jeung aki-aki geus kolot masih zina keneh bae bloon tah mah pang bloon-bloon aja mah ablaul bloon nah iya susah tapi bergaya sugih susah teu ngarasa susah sebab naon atuh kunaon teh dipicenan bulu geus susah mah mah we susah geus nikmat ibadah ka Allah picenan bulu-bulu urang hanas jadi kiai gede henteu jadi ustad doang di lembur ge ju ku batur di ustad bangga urang geus selesai dah bulu picenan